Alah, geus barang euy. Bu, bisa diceritakan nggak Bu? Pertama kali Ibu melihat itu pada hari Minggu pagi ya Bu? Ya, jam 6. Pas saya teh lihat keberadaan ini teh ada gentong, saya teh mau diambil. Lu ada gentong bagus. Ambil saya kabak teh diraba begini teh, kok berat. Dek, Terus geura di baju bisi kaberangan ka SMP Nagra. berat. Hah? Mesum kene sekolah. Wis ngolosot teh. Hah? Maksudna? Sekolah dede mah libur dong, ceweknya Alse. Idih mendingan na SMP libur. Emang dalam rangka naon kuat ka libur? Rasaan buat tanggal merah. Duka atuh, cenah mah guruna healing. Stres cenah ngajar wae jadi bade liburkeun. Oh, bisa kitunya. Jadi hayang libur oge. Geus tuah ganggu wae, juga indit geus 6:30 leuwih ke bisi dihukum titah nyeboran tatangkalan sia. Alah sia heuh, aing dit ayeuna nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, aya entas mangkat. Atos karek dieu angkatna ge mah. Eueuh budak teh kumaha padahal tos nyiapkeun bekal sangu goreng. Hah, sangu goreng? Kedede we mah daripada mubazir tadi emam ke sanguna ceurik deui. Hehe. Kebiasaan maneh mah kabarangan wae. Padahal geus di alarman jam 5 kurang teh. Tapi anggar we kaberangan. Jaba si ade keur nyantai di ruang tamu sabari nonton TV. Sedangkan urang keur buru-buru rek indit ke sekolah. Efek teh SMP mah libur geura. Pal, minggu hareup kan atas mimiti UAS, kumaha lamun arurang diajar bareng UI sakola di Pabukon. Hayu, gaskeun. Kak, milu mah. Ayo. Teka rasanya, sagadeng deui geus rek lulus, sakarek kamari urang kenal teh. Namun orang sekolah geus lulus, kira-kira masih bisa kena ciga kieu teh nya. Pokona ayeuna urang fokus diajar heula. Mending bisa diajak sedih budak teh. Marane lamun misalkan geus lulus, rek ditulikeun ka mana? Urang mah rek ka Unhap. Emang aya nya? Lamun urang mah rek langsung kuliah di UGI. Terus Raka, rek kuliah di mana? Heh, manekin hirup. Ngulung wae maneh mah. Ya nya, urang teh rek nanya. Maneh lamun misalkan geus lulus, rek ditulikeun ka mana? Urang mah moal ka kuliah rek langsung digawe. Urang mah embung ngesekeun indung.
Kak, si Hana mana? Can datang meureun. Eta aya naon euy, ni ribut. Sahaya niasa pangling. Hayu orang calik ah, sabari ngantosan pengumuman kelulusan. Walking out the door, future's calling. We were unsure, now we're all in. Lapor ke polisi, orang mau kabarangan deui. Asa kamari urang sasarengan, diajar diaping ibu bapa guru. Asa can lami urang sosobatan, cunduk waktosna ayeuna papisah.